Mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceu, saminggu selesai, sabulan selesai, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Kurang kumaha dahsyatna perang Badar, tapi sakedeung. Uhud sakedeung. Kamari ieu Irak, Iran sakedeung lah. Kamari ieu multinasional sakedeung lah. Perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot. Cik piceunan atuh, piceun ku ari. Kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan, kanikmatan dedengean, kanikmatan aambean, lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik. Nah, piceun. Capek kiai, oh nu teh capek perang. Waduh, cenah ieu mah teu kuat jasa, kuatkeun. Geuning kiai barisa, geuning wali barisa.